pirang-pirang godaan setan anu dilakna kalayan nyebat asmaning Allah nu kagungan sifat mahamura sifat makasih kayu agung babaruit tes semia rempel godonge samia pang-pang sekar makar inggalihe iya inggalihe pandale si pandan arum ya si pandan arum Sampurasun lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Regreg ginian wa bisa ka dieu da. Teu sangka teu nyana bisa ka dieu penting ieu da. Kan tenang. Teu karasa teu jang. Aina teh urang riung mungkulung ge teh dina raraga naon da lejak ieu teh Nabi Eli yang kalahut RI nu ka-78 apa dua HUT RI anu ka-78 beda sataun jeung dewek ka 80 wa sabaraha wa dewek salapan hiji atuh jauh wa terus kudu bersyukur teh kitu da lejak penting iya orang bisa riung mungkulung patepung lawung pamprok jongkok patepang wajah deweja dina kayaan sehat walafiat sok bayangkeun geus lain kabeh lamun Indonesia can merdeka rek kumaha deuleu iya wa oh moal bisa sare tibra moal bisa dahar ngeunah deuleu baheula mah hirup zaman baheula mah ih mau kana deuleu kumaha cenah wa tenang hirup teh tekaup ngariung tekaup sareti bra eta gorombolan sing daratang nararemak eueuh so Indonesia bisa merdeka teh ieu lain pamereti Belanda lain oge pamereti Jepang kan tenang lain wa tapi merdeka ieu ku kuatna rasa persatuan jeung kesatuan sakabeh rakyat Indonesia sabab lamun rek dipikiran kabeh penjajah alat-alat perang ngacara langit deuleuja kan tenang taktik perangna oge gitu eleh lamun dibandingkeun rakyat Indonesia anu ngan saukur ngandalkeun bambu runcing deuleuja coba
tapi kunaon bet Indonesia bisa ngelehkeun sakabeh penjajah nyaeta ukur rasa persatuan jeung kesatuan anu bisa ngabangkitkeun semangat ngelawan para penjajah. Mantap urang kudu mulang tarima ka jasa-jasa pahlawan urang deuleu. Buktina gitu tinggal itu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu empat di taman pahlawan eta teh lain tunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pemujaan tapi hareuos peja ka urang sarerea pikeun neruskeun perjuangan para pahlawan baheula di zaman ayeuna zaman anu geus merdeka ku cara nyieun karya-karya nu terpuji jeung karya-karya anu nyata eueuh. Sok pikirkeun misi lain mun ayeuna can merdeka deuleu dulur urang anu di Palestina mah belum tentu bisa ngariung kieu bisa ngopi wa tong boroni ngariung kieu deuleu ibadah ge hese di ditu mah deuleu sok bayakeun mata kudu pentingna syukuran teh naon kitu tah kudu syukur ka pangeran teh deuleu lain rezeki teh da lain tinu duit wae atuh nya tinu urang sehat Indonesia ieu negara urang aman teh kudu bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum ila ada bila sadid. Sing saja mah anu syukur karena nikmat kami cek Allah bakal ditambah deui nikmatna ku kaula. Tapi sabalikna lamun kufur karena nikmat kami ku Allah cing inget ajab anu perih nu bakal tumiba kana dirina. Tobat. Ya jang. Reswa. Sabab lamun dipikiran ih baru kana zaman baheula mah ih jang Kumaha cenah sangsara deuleu ayeuna urang hirup genah tumanina sare tibra dahareuna ieu teh lepas jasa para pahlawan baheula deui ku kituna urang boga tanggung jawab pikeun neruskeun kemerdekaan ieu sangkan ulah aya nu ngajajah deui ka negara urang deuleu. Carana kumaha cenah kudu perang atau nyeketan bambu runcing cukup sing getol nu diajar anu diajar sing garato diajarna ulah kabita ku zaman ayeuna nu matak ngarusak kana diri tah pantun model kanu mabok-mabokan atawa narkoba mah ih jauhan nu karena itu mah deuleu komo bening ayeuna mah aya judol apa selain judol judi online tah eta nu matak ngarusak generasi ngora teh nya selot wa heueuh heueuh tah ulah nu kitu teh matak ngarusak jeung selot ayeuna mah diparaenkeun baheula pada selot teh paragi tulak pantol tong dicoo cenah ruksak makana nu kitu nu bakal ngarusak generasi ngora teh aya di dieu nu sok main aya loba waduh jauhan sate koplok ulah teh dengikeun cuy eta mah tina hate wa matak nyelakakeun diri teh ulah jauhan dengikeun cuy dengikeun pikeun generasi ngora nu bakal mimpin ieu nagara ti ayeuna sok persiapkeun diri araranyeun ku cara rajin diajar jeung ngaji ilmu teh loba ilmu agama aya ilmu fisika aya ilmu loba ilmu teh deungeun ulah kabawa ku pergaulan zaman ayeuna nu matak ngararusak ulah sakaba-kaba kababawa heueuh tah nalika kamari tanggal 17 Agustus urang salaku bangsa Indonesia geus teu aneh ngarayakeun ieu HUT RI nya teu aneh wa malahan ngalaksanakeun hiji kagiatan wajib nyaeta ngalaksanakeun upacara mieling kemerdekaan Indonesia dilaksanakeun lagi geuning di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi tepikeun ka tingkat nasional anu dipimpin lagi langsung ku presiden jangakeun ka Bapak di jangakeun ka aya di dieu kasadaya kapayun semua
Gusti asmawari justru kalor jajanan Siliwangi berkenangan Apa yun sana? juru bakti perjuangan lambang kekayaan Bapak adik saya. Ayun senaka Ampun tempuh sabar ditatan doa inglar Siliwangi kinajar kesatrian kesemasa Soyo. Itu kawalan. kasumenan kaparung kaujung daya sumanget urang berjuang wanita rum korban tempat balung keadilan ampun dipukur sabar jadi akan tinggi datang belakang Siliwangi kinajar kesatrian putra bangsa Astagfirullahaladzim. jelaskan dulu we akang mah Geuleuh ngewa kunaon tukang kenang kai. nah kumaha Naon? Bapak aing di kenangan, si Dawala di kenangan datang aing dikeplos-keplos. poho deui Elah aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Udah bapak mah geus nyawer ka tukang kenang. Jangan paling bagian aing atuh. nah bagian saha nyawer
bagian Pak RT ya. Nah, los-losnya lah ke RT itu. Bangsa ujung juga Pak RT. Upo aing dikenangan, si Dawala dikenangan. Oh atuh hampura we akang hampura. Teu hayang aing bareng bere kanu kitu. Tong sok kitu akang. Gitu. Itu ganti nyawer bungkul dikenangan. Aing beungeut dipikeun ka beureum bakat ku era tembus ya. Aduh. Ka beureum di tadina itu nih. Nak kumaha. Kurang ajar aing na pilih kasih ka aing teh. Sampura kayak tukang. Hampura beunang dipengka kasalahan di jeun-jeun sia. Da ngaranna ge jelema. Saha jelema? Iya, salarea. Ulah kitu euy. Da aing ge sarua anak Semar. Da ai si bapak mah tadi geus nyawer. Mending marah-marah wae atuh hampura we. Bapak nyawer ka tukang kenang. Si Dawala oge teh nyawer bisa diberes ya. Geus nyawer di waktu Nyawer ku ka bapak. Iraha nyawer. Tibeurang Berang jeung aing Dawala tadi hees. nah mending hampura we akang kepanjangan kitu ai akang. Nyari hate aing teh. Tadi nyerian teh ya. Teh bapak pamenta laguna Gitu teh teh bapak. madokana. Ti ayahanda eta teh pamenta laguna teh. Bapak saha itu Bapak Semar. Aya Abang Utis. Aya ya kasepuhan. Lain udah milik siapa Tinggal sudah itu gawe. abah aja aku kasepuhan eta teh. Abang Utis Ridho, Abang Utis ikhlas Ikhlas. tapi handeuh. Nah maksudnya. Alah Abang Utis kalau kurangnya katurun Abang Utis didoakeun ku Mang Jepot sing panjang yuswa. Amin. Sehat salamina. Amin. Kira kudu lain gitu wae. Acan Acan turun pisan ya. Lain itu lagu teh menang usaha gitu. Eta teh pamunutna tipun bapak ayahana eta teh. Bapak saha? Bapak Semar Badranaya eta teh. Sia make digugu atuh. Pan Kolot. Saha kolot? Eta Bapak Semar. Tadi teh nyaho si Semar. Naon? Semar teh manusia eksperimen. Awas ya Kak Kolot eta. Manusia percobaan. Doraka gede kudu dagang doraka ka Kolot. Ulah hareup teuing kan. Satria baju hitam teh eta leutik panjang tinggal hitamna teh. Dosa teh dosa. Dosa eta teh Kang. Naon si Semar kita bade gugu atuh. Heula Kolot aya akang. Saha kolot? Semar. Ya, Semar mun hayang senang hirupna kumaha. Naon suku dapal Di Bali teh akang di Bali. bukan kan ada BC. Wes malik-malikeun akidah si goblok. Ya, Dah siap. puas. Naon Semar? Naon gitu. Awak hideung beungeut bodas pingwin lain. Gusti namual kawala Ulah tuh. teuing Kang kade. Awak bahenol. Ciga entok jaluna. Astagfirullahaladzim. Eta doraka. Nah, si goblok Puas dah. malik-malikeun akidah. Aing mah teh sieun ya Bapak Semar ge ah. Aslina eta Kade teh ulah sieun. teuing. Bapak Semar mah pilih kasih ka aing teh. Nah aplikasi kumaha Kang? Oh, aing si Dawala dibere udud aing tara. Udah meureun akang atuh ulang tarima. Wah, aing mah tari. Kenge. Puas dah. Oh, Ya, aja. itu tah wah. Tah. Lainnya. Kelek mejaan goblok. Jangan kade ulah hareup teuing cekeng. Oh, man. Teruskeun ya. Ya. Terus sebelum mati kumaha? Rege. Saha? Ya, nu matak. Ah lain gitu. Lain gitu. Lain Gitu. Kesarua. Kesarua. Apa? Indung tungul hayu papat tanggal derajat. Lain kali lain. Lain gitu. Jual di kongkorong. Saya. Tah, josing karurunyung Oh, tah. ya dia. Josing karurunyung tingali. Saya. Epot. Ayah kene. Kita ibu nani. Ayah kene. Indung dewe kita. Ayah kene. Ayah kene. Ayah
ibu-ibu masak, Aya. ibu sawai teteh bukan maklum sadayana. sadayana. Resep anak muda teh maka gotong royong. Bapak Uden aya. Bapak Uden aya. Tim fotografer. Belah mana Bapak Uden teh Di gitu. syuting itu di payun. Payun. Aya Bos Udi, aya Bos Udi. Aya di payun Akang. Mama Udi Mama aya. Udi aya. Udi aya. Dek nyawer sama Mama Udi Dek Akang. nyawernya Bos Dewa biasanya masuk aya kita. Aya. 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 Cepi aya. Cep Yayat aya. Aya. Yayat Gus Dur. Aya. Lain hadir wae kecetanya euy, akan wae halus. Resep aya wae di dieu. Nah, resep. Bang Utis aya kene Bang Utis. Alah, bener resep baraya di dieu mah sauyunan, paya-paya leungeun pantai antai tangan teh bener demi kemajuan negara, demi kemajuan lemur. Ieu ngayakeun naon hiburan kieu deuleu reueus bagja aya hiburan naon ngagebiarkeun Indonesia anu ka-78. Terus Heeh. Akang, Yo, Akang bisa nyanyi? dewek Heeh. bisa nyanyi dewek. Wah, Naon, percaya setik oke. aslina tuh percaya. Percaya Akang bisa nyanyi. Bisa dewek bisa nyanyi. Cikan Akang di handap lomba budak Akang lagu anak-anak Akang coba. Oh, sok lagu budak, lagu anak. Da butuh bukti aya Akang bisa Oh. nyanyi mah bae RW ka payun Oh, gitu. bener. Bisa orang aya hiji nu bisa. Lagu naon? Anu naik delman tadi. Cing sok kumaha cing. Iso cobaan. Anu gini. Bakumaha? Pada hari Minggu rukutuk ayah. Naon teh teh? Naon siam di ruas. Kuturut. Dia mah rukutuk Akang. Rukutuk masih teh kababayan atuh. Heeh. Oh, kuturut. Kuturut. Pada hari Minggu kuturut ayah sekokang. Baik dengan istimewa kuturut di Bokar. Untuk sapi kusir yang sedang bekerja. Makan dari kota supaya baik jalannya. Woi, anak tik tik tak tik.